mah jawab sing jujur ya mah aya kene urang Sukaratu anu nginjem ka Bang Emok. Jawab sing jujur aya kene nu nginjem ka Bang Emok. Dibejakeun di sisi bedog ditawat di akhirat. Pangletik-letikna dosa nginjem ka Bang Emok sarua jinah 36 kali jeung mitoha. Na'udzubillahi min matak injem mah ulah ka Bang Emok kasa kami toha mineng injem sok pohoan matak wakeun mitoha badaug cing pohoan amin ya Allah ya Rabbal motong neraka belegug teh punten pangarsa punten kasepuan sekarang itu banyak orang yang keliru dalam hidupnya berjanji itu kepada Allah di madar dina lawang panto janji nasabah aku berjanji akan membayar tepat waktu dan membayar bunganya apabila teman-teman aku tidak membayar aku siap bertanggung jawab ara rasup teteh jangan asep ka jero imah ara remong teteh bade namut sabaraha 1 juta mana KTP-na mana ya punten bapak punten ibi lamun nginjem 1 juta bayar nate jadi 1.400.000 acan bunga harian acan bunga mingguan acan bunga bulanan ditagihan nate setiap dinten Salasa jeung Kemis nah bedog apa-apaan bedog ketua kelompokna wah teuing aing yang Bang Emok sih atuh mataku bedog doakeun urang Sukaratu khususna anu beunghar cing berehan amin